Ari nadar mah kumaha? Ari nadar mah ngaitkeun urusan rek dilaksanakeun dikaitkeun ka diri, make we sami dikaitkeun ka Allah. Gitu. Ari intina mah nya sami keneh mamawan nami Allah. Ari sumpah mah nguatkeun hiji informasi, hiji beja, hiji kaayaan. Ari nadar mah ngaitkeun perkara nu tadina teu kudu dilaksanakeun gitu hukumna. Tapi kumanehna dikaitkeun ka dirina sorangan make nami Allah. Jadi weh wajib gitu. Nadar isukan rek salat duha 8 rakaat jadi wajib eta teh gitu. Jadi wajib. Kudu dilaksanakeun lamun teu engke kudu bayar kifarat. Fa amal yaminu fa huwa tahqiqu ma yahtamilul wuqu wa adamu. Ari namina sumpah mah nya disebutna teh aiman atanapi yamin. Yamin teh sumpah. Ngandung ka jadi ngaran baso sagala ayeuna teh aya baso yamin. Yamin mah sumpah gitu. Nah. Jadi nganyatakeun hiji perkara anu pantes aya eueuhna. Nah, dicokot hiji kesimpulan kumanehanana teh ditetepkeun. Terus naon make nama Allah bismillah kalayan mamawan nami Allah. Awu sifatin min sifati atawa ku sifatina sifat-sifat Allah tapi anu dimaksud dat Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadauhkeun la yuahidukumullahu bil lagwi fi aimanikum walaki wahidukum bima aqadtumul aiman. Allah henteu ngahukum tina Allah teu ngahukum aranjeun kabeh disababkeun tina sumpah-sumpah anu henteu dimaksud. Tapi Allah bakal ngahukum tina sebab sumpah-sumpah anu dimaksud nu disengaja maksudna teh engke antara ucapan sareng hate engke teh aya mangsana patukang tanggong. Jadi jalma teh aya mangsana kedah ngucapkeun kana kata-kata sumpah misalkeun dari paksa teh gitu. Tapi sebenarnya hatena mah henteu tangke aya pengecualian gitu. Nu ditingali mah hatena teh. Tapi engke aya aturan-aturan sumpah. Ya maksudna teh sapertikeun contona jalma anu dipaksa cenah asup Islam asup cenah murtad ya gitu. Kasusna di zaman Nabi jalma dipaksa kudu balik deui kana kamusyrikan jeung kana kakafiran diancam. Daripada awak kuring ruksak daripada kuring paeh mending keneh kuringnya pura-pura we gitu. Heueuh lah kami balik deui kana agama ieu agama orang-orang Quraisy agama berhala kami balik deui gitu. Janji waluhi tadina kayan kitu bahasana bahasa sumpah tapi henteu direken gitu. Sabab dina kondisi terpaksa dipaksa gitu diancam